teh. Jalan goblok teh ah. Itu si goblok. Iya mah rek di pelakan teh hieu mah teh dah. Mah bisa di pelakan tapi dah itu di koret balang ini teh. Waduh, itu si goblok kerek nanyak. Aduh, oi ripuh nanyak, aduh. Kerek mantau mulai waya kieu teh si goblok deh. Mengujuk kutu nih kan. Kala ya teh. Saking aing ngasa hampang ya teh. Kemana bedog aing tinggalin gitu di saung. Aduh. Aing kudu balik deui mana geus ripuh. Mana kudu balik deui nyokot bedog. Ah, ieu mah ya. Lah di dieu ah. Cokot teh lah ah. Kaboya nu mangihan. Nah si koplok teh liwat nih kan. Kemana mantau guna. Beren heula gitu. Tungguan kurang teh liwat si goblok teh. Beren heula jika nama beren capek teh si goblok teh. Sing urang tempok wae ah. Aduh, mantau wae ti tadi. Lain kamar si koplok laju kut nama culi dia ya jang gedangna. Ngawaduh kitu mantok di ka ditu. Ah peduli teh ku aing gubuk ya gedangna ya. Dikaruh-ruih kieu ya lumayan. Oh wah da euy ngawaduh kuan ka itu mantok deui bae ah. Gubuk ku aing gedangna we ya. Parupa wae sudah kayak acara tinggalin segala bedog loh untung cenah nu mangihan bulu kacokot. Capek yang tinggalin segala dia tidak bedog teh kemana gedangna nih ngeuweuh. Wah ya pasti dicokot si goblok ya mah. Nah sawa di jalan mah tiap masih goblok tuh jalan mana mah. Wah deui dah, wah sasaha deui. Tuh. Ngelas aku aing ka ditu ah. Blok. Gedang aing digubuk ku sianya. Nah sia goblok jauh tiba polotot wae tuh. Wah sia aku sia Gedang naon itu sia teh? gedang tuh naon jokot aing. Menang capek-capek dah wasa sehari sih wasian yang jelok di dia. Tadi sia ka mana heula tuh? Nyokot bedog aing tinggalon. Oh berarti nu liwat mun ka ditu sia teh. Oh wasa sehari kudu panggil nu liwat ka ditu mah ti wasian di dia. Ayeuna bah mana sia teh? Itu naon jokot teh di ditu. Oh berarti ku karuhun meureun sia teh. Setelah ada aku wae Ayeuna di dinya mah sia teh. Da dinya mah tuna kuburan sia teh. Karuhun sa karuhun mah bikin gedang goblok sia teh ah. Goblok sih kana sia. Batur keur digana keur jodor teu popolotot uding maling gedang. Mogan saha atuh cul-culan atuh. Dek leungit pantes atuh. Udah ngasa heula para botes marintu atuh. Teu neurak kena jukut ge. Nah aing mah yakin ku si eta da we di jelema tuh. Wah, tuh goblok kan sakit meuni di jalan. Wah, itu kumaha aing we teh. Jalan goblok teh ah. Itu si goblok. Naon teh? Nah make dibahekeun saena goblok sia. Saya kadang-kadang gedang aing.
Lai sia masih nanyakeun gedang goblok teuing aing mah teh nyaho atuh. Ah, ku sia lo semua usaha deui da di jalan mah. Wah, da teh jalan rame mun kudu liwat goblok teh. Wah, liwat gua kudu pagi jeung aing ngaju ka ditu. Duh, eta ngarah naon sia cai mah dibaekeun goblok. Da jalan mah lega sia teh. Dah, ngahalangan. Ya dah sia mah. Goblok ge sia. Goblok sia sia goblok. Si goblok. Tuh mantap kartu sia. Ada sia kelang dilebikeun mah. Bisi bareng beteung tah. Da teh nyokot goblok paduli teuing sia teh. Ulah dipikeun ka budak ka sia. Batur kudu ngeurang-ngeurang ngasa. Dor cai dibahekeun. Dah sia mah. Terus tonyong sia mah. Sarila mah sasak gul gudung.